Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng sonten para wargi di bumi, wilujeng patepang deui sangsim kuring sapara kanca ti Caraka Sundanologi anu bade mintankeun acara di Nararaga ngamumule basa sangsim sastra Sunda. Semangga papak bagiakeun acara anu teu birek deui nyaeta Sisinira. Semangka. Alah, Pak RW geus datang ka eta kudu rajin ah. Dulur. Maraya. Warga RW 01. Hayu urang babarengan ngabersihan lingkungan, urang kerja bakti. Ayo. Sabab lingkungan teh kudu bersih, ngarah ka tingalina endah, asri, pikabetaheun. Itu mareh. Pak RW, ari wargi RW hiji teh geuningan seueur nu teu hararideng. Aneh. Sumpah, ya, runtah ngahujud. Tinggal ambruk di mana-mana. Tapi nah bet diantep wae nya. Lain diantep. Padahal mah kan kabersihan teh kanggo urang-urang keneh. Gitu bener. Oke, ayo yeuh. Pokona mah kieu we, sari. Sok asum gedenya lah. RW asum Ayeuna yeuh. Pak RW, arek ka RT 2 jeung ka RT 1 rek ngeprak masyarakat akan kerja bakti. Bapak. Sakuduran. Jangan Pak RW Asum ya. Buguluan gerak kerja bakti. Kabeh bedahan batur. siap, mangga. Ayo. Sok teh nyai atuh sawan teh nyai. Teh nyai. Ya teh. Saur Pak RW kerja bakti. Oh, siap teh. RW 0 genep teh geuning lah. Ari nyiptakeun lingkungan anu sehat tur bersih mah apanan kewajiban urang salaku warga. Bener nyi? Leres teh. Cing ari cek nyai kumaha? Nah. Ari cek nyai mah kieu teh Sari, Erwin, nu naronton di bumi. Usum hiji kawalungan, teu kudu kabubulan. Beberesih kawajiban, teu kudu dikukupran. Tah kitu. Naha kudu ngadagoan parentah ti Pak RW. Kudu hidang cing nyai hidang we abdi. Buat perintah agama. Kudu hidang sorangan. Walungan cai teu ngocor dipendung nu mawa rakit. Dipendat nu mawa rakit. Lingkungan wujud kalotor deureut bibit panyakit. Teteh lain kurang teh tos pada ngarti. Nya pentingna lingkungan anu bersih tur sehat. Pan saur Pak RW oge. Anu keulang arek ngampi. Cangenggan geragebahkeun. Lingkungan sehat bersih halegar pikabetahan. Teh Nyai, Teh Ulin, Teh Sari, wartoskeun ka Pak RW. Tuh, walungan nu kudu dibersihan mah. Walungan teh jadi deet da ka saur. Kela-kela walungan anu pangkereun lembur urang teh ya. Iya, ieu. Si walungan mah teh ieu ayeuna jadi rujit. Jaba bau deui caina teh. Ih, kotor. Jaba ieu. Eta pipanya kitu da. Aduh, mata kana ratu. Ieu. Cek elah mah ieu. Bongana mari ceun runtah ka walungan. Apal sotenan si keneh elah. Apanan di walungan. Ngaroris meureun elah mah. Ari elah ka walungan teh rek naon? Miceun runtah. Pamirsa, ulah ka mana-mana. Bade aya nu ngalangkeun antosannya. Dikulah rea laler. Teh elah mah lieur. Di kulah aya tauco. Teh elah maco. Ieu ngobrolkeun perkara bersih. Kerja bakti teh di urang mah kitu teh geuning. Daek soteh ka Pagarsi. Lantaran jalan Pagaden. Daek soteh bebersih lantaran aya gegeden. Bener eta teh elah.
aya panalian. Komo lamun seug rek aya presiden datang. Nah, biasa. Anu ngebersih kitu mah rajeun daek ka pagarsi. Ngalanang ka dedeyeun gitu. Rajeun daek bebersih. Dalam rangka pupujieun. Kela ai erek ka mana ka walungan deui nya. Bade ka Pak RW. Ieu kawasna Pak RW teh naksir ka ieu ka nyere bawa ka pipir. Ka kulah ngan ngumbah loyang. Pak RW sigana naksir. Ka Ella sok nyebut aya. Daek ke ka Pak RW. Biasa emang toto mah euy. Abi daek lang layangan, asal sarua bolana. Abi daek ngalayanan, asal sarua belana. Ya, apa lagi kita ya? Abi daek lang layangan, ngalayang ka kebon tangkil. Abi daek ngalayanan, asal dibere mobil. Rambutkeun Pak RW. Selingan kali. Sastra lisan nu baheula dikeluar deui ayeuna dirope aku calaka muga aya manfaatna you sisi biran you boga jaga. Lain euy. Ari Kang Oleh mah di dieu. Selain dewa era benerna tuh euy. Nah, geuning teu kerja bakti. Ari Pak RW, tong maka ngomong, Pak RW mah teu apa ye. Taroskeun ka Kokong, Kasadi. ka Sari, ka Nyai, sareng ka Ella. Ah. Masalah tina kerja bakti mah oleh mah panggetol atuh. Lamun nya gitu. Da nu kerja bakti mah leuleuh eta teh katingali kalotor atuh mah kumaha eta teh? Ayo. Suku kalotor ieu mah bageula siji anu geus timong. Kasep ya oleh Pak RW. Ih, aya deui nu geulis euy. Datin tapi Kang Oleh mah teu kerja bakti. Nya, tuluy kumaha? Oleh, kalian oleh. Tong Tong sok pawong sia kanyahoan hirup teh. Anggar ti baheula. Yeuh. Pokona mah ngalalaja sapipiti. Buah konyol di kolomong. Di kolomong. Bebeja rek kerja bakti. Padahal ngapelan momo. Ari Pak RW, sanes ngapelan Pak RW, munganyang hungkul. Oh, 11 Juli anu kitu mah tuh. Jabat rasa godong Tuh. kacang panjang, daun hiris, Dengek noleh. gagang sereh, dina tolong. Sia kadenge. Lamun ngajang kanu geulis, Kang Oleh sok terus mondok. Nama kieu manda. Jadi oleh. Gancang anu sampeurkeun nu kerja bakti, wajahna singkil. Dikeun naon mantuan, gotong royong jeung batur, lain mah kitu we ngahning sangeula. Ayo, kerja bakti mah oge. Lajen bare ka baheula. Mun disaksian ku Pak RW mah atuh. Ge pasti engke dikontrol ku Pak RW. Ya. Geus beres kontrolna geus beres. Pokona mah Pak RW kontrol engke pan aya elah di teu heuh. Kang Oleh, Eh. kumaha lamun orang ayeuna meulak tetangkalan? Hah? Dah. Tah bener, mana alus pisan eta teh mending ge urang melak katangkalan. Sabab Keheula heula nya sabab ge aya nu ngalang. Nya.
Tah halus banda. Mending ge melak tatangkalan. Sabab daun jarak di sampalan mawager di garasi. Lamun melak tatangkalan mawa egar teu polusi. Yeuh banda. Polusi teh anu sok ngajaga lalu lintas gini. Polisi eta mah Kang polisi. Polisi eta mah. Ya oleh. Tadi teh euy ku RW teh dititah bebersih. Tuh, Nah, ngobrol jeung ABG euy. Geus suudon di wae aing tadi ngedi suudon ku Pak RW ayeuna ku di dinya. Pan ka tempo ku dewek euy. Kang, apaan ieu ge keur nyaritakeun tadi tos Pak RW tos marenta jeung Manda teh tadi teh kerja bakti. Hayu atuh Manda mawa koran jeung pipiti. Hayu Manda urang kerja bakti. Neng Limus kawan eta kan. Kang, iya abi di dieu. Aduh, sugan teh huy kanola deui. Ayo neng ngomong ka mana, Mus? Urang geroan, gerutut. Tadi nyamperkeun. Oh, aya. Gede gratis Mus. Lamun di geroan ku Kang Oma teh ulah sok nyebutkeun aya naon. Tapi nyebutkeun teh Kumaha? Kang Oma bade masihan naon kieu. Oh, gitu. Balikan deui geura balikan deui. Ya, Kang Oma, cek momo kudu dibalikan deui cenah. Balikan deui. Kang Oma teh ka abi edek mere naon? Edek mere bebe atau warik mere cek? Yo, Neng. Akang mah moal barang bere. Ngan? Tapi rek umaja. Sangka nu gareulis teh marelah kembang euy. Ngarah Kota Bandung teh hejo ngemplok. Seungit dalinding ku kembang. Asli we. Pokona mah hijau, bersih, Endah. Pokona mah tumanina. Bener Kang. Tah kitu geuning Teh Limus. Janten Teh Limus bade melak naon atuh? Yeuh momo, Kang Oma, melak naon ge meunang. Yeuh, nu penting mah di buruan teh kudu loba paplakan. Ngabeh endah cenahnya, ngabeh asri, ngabeh hijau. Komo bari melak kekembangan mah. Yeuh, ti gunung turun ka Lembang. Ngalah kunyit jeung pelending. Apaan Bandung kota kembang. Kudu seungit, ngadalingding. Itu Kang. Benar, Kota Bandung udah jadi kota sampah. Kalotornya Kang. Balikeun deui jadi kota kembang deuleu. Ai momo. Oh, Dek melak naon? Momo marek melak leunca. Leunca. Eta kasep akangnya teh. Tak apaleun ya. Karesep euy, karesep apaleun sama. Ya, kieu Kang. Mimitina melak leunca. Sisi gawir rea sirem. Aduh, Mimitina mika cinta. Egel biwir bari peurang. Eta saha momo kitu? kamu moh teh euy. Aduh, gregatnya. Kamu moh cenah kamu moh tah. Aya ngablawakkeun. Akang mah paling-paling oge hayang ngegel tuul. Ketang ngegel siku we nya. Tapi geuning ka momoh teh da. Sarua baju. Ayah masak ke anak sorangan. Ayah. Si ayah. Ayah. Maya. Katongoh mau baralak. Rek dibeungkeut na sampalan. Kamu mau asa ka anak. Mun deukeut hayang ngusapa. Ayah teh kumaha teh? Akang, kamu mau asa ka anak, ari ka abi asa ka saha akang. Asa kepopotongan. Potongan, tapi omat teh ulah dibalikan deui nya kan. Ieu geuning kieu cekolot mah cenah. Kumaha? Kumaha cenah cekolot. Cekolot mah. Oh, mohon engke aya bade aya nu ngalangkung pamirsa ulah ka mamana nya.
Asa kapopotongan. Oh, asa kapopotongan. Iya, cenah cekolot mah kieu. Paribasa nganyam samak, netekan bari motongan. Paribasa yang anak ngadeketan popotongan. CLBK. CLBK, cenah ngarti teh CLBK. Ya celepok. Ya, akan. Naon di kan? Abang saur kanggo sampe ari kanggo sampe kalau mah siga ka anak. Omong oge ka akang mah siga ka bapak. Ya, balukang dahan kalapa. Rek dipoe usum tiris. Ka akang asa ka bapak saban poe ukeun ajis. Neng Liu sareng Neng Momo. Saur mah pada kerja bakti. Nah, kala di dieu ngobrol we jeung kan Oma. Tah ieu tah pamawana tah. Ieu deui ieu Kang Romo lain kadua mere contoh. Pangih jeung dia. Segala ce tuman ce. Ieu contohan tah ieu nu ngarora teh contohan. Lain ieu. Ya, Maya, tong timuruan. Akang malain ngobrol, tapi diskusi Diskusi naon? ngeunaan Popotongan. ngeunaan Kota Bandung 5 tahun ka hareup euy. Ngameh naon tah bakal Bersih. Oh, jadi Kota Bandung teh ulah sareuk-seuk atuh. Warga Kota Bandung tuh kudu daek Bebersih. miara bebersih. Kitu deui melak kekembangan di buruanna masing-masing. Oh, Gitu. gitu. Supaya Bandung teh jadi seungit. Ngadalingding seungit kembang. Ya punten atuh kan. Kela-kela pami kitu saur Kang Omar keur kedah kumaha tuh. Nya maralah kembang atuh diangkat. Eta atuh ieu. Kan, Naon atuh naon cenah. bangsa urang mah ieu susah rek ngalak kembang naon teh. Sok geuranya eta tatangkalan. Tatangkalan teh derkah di paluluan. Anu di sisi jalan teh nya ce. Di leuweung lah pang-pang nama ayeuna mah tinggal di leuweung mah di tuaran. Nu di leuweung mah kumaha? Paralingan eta teh teu si karhet-kehet eta. Bari mah tarana teh teu mikir tah naon pibalukareuna kumaha bakal kumaha tah. Leres ce. Sok ayeuna mah kieu we nya. Cobi we. Di cobi gali ku para wargi dieu nya. Nuhun kumaha tah? Meuli leumeung pabuaran. Mapai jalan sisi sawah. Naon teh? Kai leuweung di tuaran. Datang hujan. Nantang caat. Balukarna teh banjirnya mahnya. Tah, lamun teu di taluaran nya tatangkalan anu ngajajar sisi jalan ngembang teh diparatikan, ditararukan. Geus kitu karek ditulisan lope geuning. Eta jeung aya lope naon Aya Kang Oma lope momo. Cacina seuceuk. Can naon deui cak? Dikadekan. Ce eta aya pot jeung di kumaha tah? Digulitikeun ditajongan. Putar cenah di sisi jalan tah. Eta. Pokona malah Sindir kumaha? Kumaha si sindiranana can? apana nggak iya jadi. Jadi tah. Kumaha? Jadi ayeuna mah urang teh kudu sadar. Sadar Kudu lingkungan. ngarti, kudu ngarti tanaon manfaatna lingkungan teh. Pokona mah ulah sok ngarusak we eta we. Tak khususon ieu nya ieu mah khususan ieu mah da atos tadi. Khususon kanggo anu nonton di bumi. Nah, ya sindiran ieu. Kadongdong di tiiran, saninten buah rambutan. Anu nonton si sindiran, hapunten. Ulah nundutan.
Pak. Pak RW genita. RW kamana wae eta. Ya anak RW. Ieu mah sigana Lain, mantap itu. ngagaya, sigana ngagaya we mejeng jeung mejeng we. Terus kerja bakti acan. Geus ngontro acan. Terus di mana Pak RW? Lain pincuk Geus karong ya. bakti. Pincuk. Kumaha ieu bakti teh? Lain kieu ya kembali deui ke semula. Balik Karena RW cenah. tentang kebersihan. Canggih urang boga RW siga kieu nya. Jadi ngalieur teh kudu ka dieu atau ka dieu gitu. Jadi orang teh kudu sadar, salahku masyarakat warga Indonesia. Kudu sadar, dina pelebah bebersih. Kang engke diteraskeun di bebersihananya. Naon aya nu ngalangkung. Aya nu Sanes ngalangkung nya pangitan teh. Waktosan meureun, waktos atos. Oh, ieu mah waktosna Oh, teh. gara-gara Pak RW ieu. Nya tadina teh hayang ka masyarakat teh itu lah. Closing mah antepkeun Pak RW mah closing nya teh. Ayeuna ditutup we nya. Antepkeun Pak RW mah closing we. Para wargi di bumi, jalanan kasengger ku waktos, acara sisiniran dina sonten ieu dicekapkeun dugi ka dieu. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Hapunten kana sagala kakiranganana. Ieu urang tiasa dipepangkeun deui. Ya.